kabeh hiji negeri Cisarua di Kawitan. Bisi aya debet untuk kebaktian arohon untuk kalupuhan bagi sejak ibum tua anu melanang wadon wana papa tujuh watur nabi mawar di wiji-wiji dari siapa ke siapa bayi merose siapun kantong-kantong payapun jelun aduh bumi pating polisi kumar di alam, di alam, di alam, di alam apa ayo? Lahir, puji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah. Puji syukur kepada kecapna alhamdulillah. Seribu kali alhamdulillah. Gajah dua gajah, gajah puna mari Allah. Inna anu dina rasa anu masa, dina hati anu masket, dina iman dina Islam kitabna Quranul Karim doaku. Allahu Akbar. Kuning rame kendai payung, bukannya
Alhamdulillah kita bisa kumpul jumpa petepang rerai di tempat ya apa nanti SMPN hiji sarua dia aduh ya tadi acara pelepasan aduh tengah cering kita jauh dari gitu yang masih dia pelepasan peserta di kelas 8 macam kita bawa lagu tu sekolah dia yang pasangan marah ini ampura aku bangun dengan ibu peguru saya nama Akitos dewasa Akitos biasa dan nyalira alhamdulillah udah kenakan kelawai itu sedayana itu personil upacara adat dan ayat dari Siti Latifah misalnya iyalah ala seerdeng mau bisa ku akidi sebentarlah pokoknya jadi asik ya alhamdulillah mudah-mudahan we cing aya dina kabarakahan terjadi teh dan ina teh kita rasa tiniseun ari us mai bebek mah apa yang biasa saya termasuk ingin dia kemana-mana ya sini nih iya gitu sini teh dari teh mah ciuran jangannya udah melakukan saya mana takna kok mana lagu sudah begini isi jemput ini
Alhamdulillah tuh, dia di dia masuk. Ini saya mengeluarkan di alhamdulillah. Iya gitu. Seernya 2000-an. Biasanya masuk ayah mau 50-an. Panawi ayah we pakai tertib bapak Sony. Panawi ayah. Ayah, ayo. Alah, alhamdulillah ini. Aduh, kurang keresekan ya. No lecet mas. Alhamdulillah. Oh ayah syukur orang syukur tadi. Kotak ada itu. Ayo ibu punten. Ini kan jadi senang. Ada peser mana be gue jadi peser. Ini Mana? ayo tua ada alhamdulillah aduh. Bapak ini gini kaki. Oh, aduh makin dia mah real itu kok bisa bener mati. Masyarakat kecil yes. Alhamdulillah. Isane boleh Abang. Ya belum aduh alhamdulillah. Kaki menang loba alhamdulillah. Sudah we. Dia. Kurang didoakeun. Kudu lagi urang doakeun. Berak we gimana? Kaki. Kumaha ini? Ayeuna we ka atas. Kurang mah hayang. Kadi atuh kadi ya. Ya alhamdulillah ya dewa ieu mah yeuh. Ya hiji. Ayo nama urang kaul we. Ayo urang kaul. Ban mani bisa. Bisa naon? Bisa nembok. Ayo orang kawal joget lah, orang kawal joget yuk. Cik, apa ibu ibu sih dah kata yuk.
Silakan. Kanggo kelas 8 kanggo sungkem. Senajan 3 tahun lilana bapak sinarang ibu ngapi ngajari ngadidik ngatik ngawariskan omat hidup omat ulah boga sangkaan geus cukup ilmu kasep geulis anaking anak bapak sareng ibu hidup tamati SMP hiji Cisarua lain hartina geus hidup tamat untuk ilmu bral teangan deui bral geura sungsi satutup umur ilmu moal beak bral tambahan deui kasep geulis anaking anak bapak sareng ibu tahun ieu bet kudu pisah bapak ibu nalangsa kalau jeung bunga teu panasaran dah hidup kesereng saya dididik di sekolah bapak sareng ibu bral geura mencar jalan anu kudu disorangku hidup masih keneh panjang lalakon anu katukang jadikeun enteng pikeun hirup dina waktu anu bakal datang bral geura miang anaki bral pidoa ti bapak sareng ibu bakal ngarengan aya mangsana urang kudu tepung aya mangsana urang kudu paturai poe kaganti minggu kaganti bulan kaganti tahun tuh nepi ka 3 tahun geus ku urang
sararea kalakon cak ayeuna hidup ku bapa ku ibu diecakeun diresotkeun tina aisan geus taratah jalan anu pinuh ku lolongkrang titip ti bapak sareng ibu agama tetapakan dari gama panangeuyan igoning hirup insyaallah salamet rahayu bral anaki bral ieu ijazah tanda kalulusan hidup geura tarima kaset geura tarima geulis ulah dimomorekeun perlambang bapak sareng ibu ngalepaskeun hidup ayeuna atribut hidup bakal dilaanan sok ka dieu kaset sok ka dieu geulis bral anaki bral SMP hiji Cisarua anu mawa hidup karena pangarti jeung pangabisa jaga aku hidup jaga dina diri jaga dina hati sanubari ngaran SMP hiji Cisarua bral geramian cunuk waktu datang mangsa urang teu bisa kumaha najang resep sasarengan kedalisan pileuleyan sapunyere pegat simpai pileuleyan patepan paturai deui aya mangsa datang aya mangsa mulang jeung datang pinastika teang najan hate pinuh ku kaberat nagalindeng na ati wilujeng angkat pileuleyan sapunyere pegat simpai mangga kamu pelepasan atribut sekolah auto save. Jadi ya ujuk dia kita langsung video dulu. Kalau ditinggalin deh tapi bisa tapi rasa. Tinggal ketemu sih coba kali. Iya tadi juga nama tah. Kanggo pengalungan medali biasa. Sakadana bisa paham bang itu. Kanggo pengalungan medali. Untuk wali kelas 9 dimohon nanti akan ada pengalungan medali kepada siswa-siswinya. Jadi berurut dari wali setelah Bapak Kepala Sekolah, wali kelas 9A, 9B,